Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha sarehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan kelancaran ka urang sadayana. Kanggo pelajaran basa Sunda pengajaran hiji kaulinan barudak. Namun satta acan diajar hayu urang ngadoa. Adoa ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa parantos. Anu salajengna kanggo materi jajampanaan tugas hidup maca teks deskripsi anu judulna jajampanaan. Praku hidup teks deskripsi jajampanaan baca satos dibaca sadayana eusian pancen hidup nomor 2 eusi bacaan pancen hidup nomor 1 dugi ka nomor 5 eusian dugi ka selesai. Anu satarasna sok hidup buka buku PBT bab hiji kaulinan. Papa bade nerangkeun perkawis kaulinan. Satu acan aya kaulinan sarumping PlayStation atawa game online. Aya oge kaulinan barudak anu zaman baheula. Tah ieu gambarna contona. Aya oge kaulinan barudak anu ulah laki. Anu kaulinan sok budak awewe tah ieu contona. Ya oge kaulinan barudak anu sok ku budak lalaki jeung budak awewe tah ieu contona. Kaulinan anu sok make tembang nyata permainan oray-orayan. Ieu contoh kawin oray-orayan. Hayu urang sasarengan nyanyi oray-orayan. Oray-orayan luar leor mapai sawah. Tong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai leuwi. Tong ka leuwi di leuwi loba nu mandi. Oray-orayan oray naon oray bungka. Bungka naon bungka laut. Laut dipa. Dipa naon dipanderi ri tah praku hidup apalkeun deui ieu lagu oray-orayan ke ku Bapa dites. Tugasna praku hidup nyanyikeun apalkeun nyanyi kakawihan oray-orayan jeung kerjakeun soal latihan A jeung B kaca 2 sareng kaca 3 dina buku PBT. Catat di buku tulis dikempelkeun atanapi dijaprikeun ka Bapa. Mun sakitu materi basa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.